abdi sareng rencangan abdi bade ngawawancara tukang mie ayam. Kenalkan nama abdi Adia Muhammad Zaki. Kenalkeun nami abdi Siti Rupaidah Julistiawati. Kenalkeun nami abdi Indri Eca. Kenalkeun nami abdi Siti Najila. Perkenalkeun nami abdi Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten saat acana ibu abdi aya tugas bahasa Sunda ti sakola di piwarang ngadamel laporan wawancara ka padagang. Tiasa abdi ngawawancara ibu sakedap. Insyaallah mangga biasa. Hatur nuhun ibu, langsung wae nya dikawitan wawancarana. Nuhun mangga. Ibu, dupi wasta ibu teh saha? Ibu Santi. Yanti icalan mie ayam, ibu icalan naon deui? Cimol sareng es jeruk. Tos sabaraha lami ibu icalan mie ayam? Bicara mie ayam mah nembe 5 bulan. Baru pokoknya. Nah, ibu milih icalan mie ayam? Soalnya anu jualan nu ti payun kan termasuknya aja diisi ku ibu gitu. Kawit mah kan ibu teh emang jualan teh cimol, cuma kan emang prosesnya rada rumitnya, maksudnya tanggal gitu. Jadi ibu mending beli ini kan rada gampilnya. Itu nah coba itu emang nu jualan itu tempat cari lebet gitu. Jadi sementara aku ibu di lebetan gitu diisi ku ibu. Punten ibu, kenging terang. Penghasilan ibu sadinten sabaraha? Penghasilan bersih 100.000 lah. Sadinten. Sok icalan ti tabu sabaraha dugi ka tabu sabaraha? Ngawitan ti tabu 7 dugi ka tabu 1. Menuju ngagalah mie ayam. Karakter barudak teh paminuju jajan teh hoyong cepet-cepet gitu nya. Soalnya kan emang waktu istirahatna sakedap. Jadi emang alih Kumaha harapan ibu kanggo kapayuna? harapan ibu kapayuna mudah-mudahan mie ayam ibu icalan nasi langkung rame barudak lah resep jajan ka ibu gitu. Amin. Ibu cekap wawancarana hatur nuhunnya kanu waktosna mugia sing enggal panjang wae icalan mie ayamna. Amin. Hatur nu sami-sami. Mudi-mudi barudaknya tiasa ngerjakeun tugasna kalawan sae terus kalawan tiasa nilaina sae oge. Amin. Ibu.